Kemana guru teh hoyak kieu engko cari kelitihan. Ayeuna guru nage osok main Free Fire. Jeung urang mah mabar mah osok ele wae. Naon eta? Naon eta? Hebat. Ayeuna urang lanjutkeun pelajaran silat. Masih inget teu pelajaran anu kamari? Masih ingat Mama? Jurus naon kamari teh? Asal nama jurus comot dage. Oh nya Mama, jurus comot dage. Bagus. Ayeuna mah urang diajar jurus bajigur. Jurus naon eta teh Mama? Eta teh jurus pramuka Mama. Coba perhatikan gerakan Mama. Mama kuda-kudana heula gitu. Ieu mah siga erek mau doang. Oh, Mama. Kurang oge lamun keur silat serius. Kembali ke posisi. No bener. Sok tuluikeun gerakan anak. Tuluikeun. Ieu tadi teh terus ieu. Balikeun mengeuna. Balikeun mengeuna. Tamprakan. Mana angsulanana? Aku jurus bajigur tapi gitu. Eta teh duit 10.000 jadi main angsulanana. Paham. Ayeuna cobaan perhatikan anak itu. Coba maneh Alpi ka hareup. Coba tunjuk. Wah, naon budak teh. Lepan ka dieu. Coba Mama. Eta cukup. Eta pelajaran mah ayeuna mah cukup sakieu. Terus kamari aya bejana si Iki dikeroyok ku lobaan. Terus kumaha gitu? Si eta barang ditewak teh langsung ngaleungit. Guguru di mana si eta bisa gitu? Cigana mah di Bajarot. Teh eta ge tongkat dialungkeun jadi seuneu. Assalamualaikum. Bos, ieu kamari jagoan. Hahaha. Bisa ngaleungit, Bos. Hahaha. Bisa lembur dikoroyok nage. Hahaha. Hayo we. Sebel ulang mah. Tanya bos, si eta maling naon, hasilna naon? Ari maneh kamari ngabangsat naon? Bangsat cangcut ini bos. Naon cenah? Tidak Bajarot. Etalah persyaratanna. Bajarot. Eta urang hayang bisa ngaleungit mah. Urang ge hayang euy.
Jarot teh lain dulur jeung Mang Erot. Teta bener. Bos lamun ayeuna guguru ka si Bah Jarot. Benar. Kumaha asisten setuju. Amun bisa ngaleungit mah urang ge ngabangsa teh leuwih hade. Bisa noong awewe anu keur mandi. Sabun maneh mah. Maneh mah Victor. Naon Victor teh? Beres. Pikiran kotor. Maneh mah pikda. Naon pikta deh? Kiri pikra da. Asa teu nyambung. Urang mana kitu si Bah Jarot teh? Itu di ditu di Bukit Jarihong. Ayo bos, bisi kabur berang. Mun berang mah osok ngobras. Ya ayo berangkat. Jalan lain. Bener bos. Lempang belok kanan lempang. Mana atuh diharap? Siap. Nah, eta mau jalan. Maneh dek ka mana? Hayang kieu heula. A few moments later. Beres bos. Urangnya. Tuh, di mana bos? Ayo asup. Apa manehnya? Tuh, coba di sana. Naraon marane ka dieu. Orang mah yang kawas itu tuh di Sangha Leungit. Di mama yang kudu deula. Pokona naon bah? Tong nu mahal-mahal. Pasti garam beureum. Layan. Boki nugi rumah. Naon atuh? Magnum. Terlalu. Magnum. Sakali deui Magnum. Tata malik kumaneh? Siap. Nah, duitnya 10.000. Anjuk saware si ganang. Hei, Dela. Aya naon? Minumna. Pasti kopi hideung. Oh iya. Teh pucuk bae. Boki teh pucuk mah. Merek atuh. Kali sweat. Dah, lanjut ke kas abang. Siap. Dik gitu bah, yang bisa ngaleungit. Gua kata tanya can aya Magnum mah. Ngomong dikit aja. Ampun bah. Yubah. Ngoni menjarum. Ieu mah paranti tukang ngalobang jeung tukang ngobras. Walau bah eta ge nganjuk. Dari mana kita kasih abang? Sabangna nutup, Bos. Nges diuk deh. Bayalah lumayan, tapi mau makan di udun. Lah lega orang belajar di situ tuh. Mantap. Hayang ngaleungit mah aya jampena. Buru atuh bejakeun. Sabaraha oge dibayar. Urutan. Bakekong. Bakekong. Dua kali. Bakekong. Bak balak bak. Bah sana. Jadi lamun dihijikeun taung bakekong. Bak balak bak. Bah sana. Ngaleungit lagi gitu teh. Nerek nyobaan. Sok bacakeun nu bieu. Sok leungeunna tidak sidakep. Bakekong, bak balak bak basana.
Yang lainnya. Kong bak kekong balak bak baat. Balak bak nasi dakap. Kong bak kekong balak bak bahsan bak kekong balak san balak bak bak sana. Nah, di dia. Yang lainnya. Kong bak kekong balak bak bahsana. Nah di dieu Kekong bak balak bak balak sana. di dieu Ma tolong. Bak kekong bak balak bak bak sana. nah di dieu kekong bak barak bak bak basanana si jaka di dieu Bau ah. Lalu kerau si